bahwa kalimah harap mah kalimah anu teu aya cirian ringkasna. Kalimah anu teu aya cirian, kalimah anu teu alamatan. Contona min ibarat ha lamun dina abjad mah lamun cecekan hana disebut jim, cecekan disebut to, lamun eueuh cecekan mah disebut kalimah harap teh ha teh. Wa hurufil wa harfu ay kalimah harap eta mah perkara layas luhu anu teu pantes mahu mau santa perkara naon dalilul dalil dalil ismi wala dalilul fi'li jeung dalil fi'il wallahu alam bil muradi. Mana aya Tah harap mah teu bisa kadatangan huruf JR, teu bisa kadatangan hukod. Contoh seperti ayeuna B, contohna B. Ieu huruf kan? B teh huruf. Ieu teh teu pantes dalam isim, teu pantes sugan bisa sugan kod B malah aya. Ya, ekna Quran malah kod B. Atanapi ku saupa B malah aya. Atanapi sin B da aya. Ya. Jeung dieu mah kadatangan ku JR mah sugan jadi B mah. Atanapi jadi al B mah. Atanapi kadatangan huruf pasang wa B daya. Ya. Jadi disebut harap mah perkara anu teu bisa kadatangan ku dalil isim jeung teu bisa kadatangan ku dalil dia. Jadi mereka sama di mana ya kalimah kadatangan dalil isim disebut isim, di mana datang kadatangan dalil fi'il disebut fi'il. Lamun teu aya dalil fi'il dalil isim berarti kalimah harap. Contoh merenang seperti ha temenang dia cak ayeuna pamana kod ha teh aya bisa. Atau lebih contoh lebih jelas nama seperti huruf ieu teh jim, ko jeung he. Di mana kada aya cecekan hanap disebut jim, di mana cecekan lo disebut disalahkeun lamun cecek hanap mah beureun isim, lamun di mana disebut fi'il. Lamun harap mah eueuh cecek luhur, eueuh cecek hanap. Tah kitu ciri harap teh jadi perkara anu teu pantes cirian jadi harap mah anu teu aya cirian begitulah tanpa ciri harap mah. Margi dina antawisna dibahasakeun dina Al-Qur'an ge contoh seperti aya surat Qaf, aya surat Shad, eta teh disebutna teh ayatna teh ayat mutasabihah. Ayat mutasabihah teh eueuh hartian wallahu alam bil muradih menurut ahli tafsir mah. Meningal pangana surat Qaf wallahu alam bil muradih. Jadi Allah anu maunian kana hartina Shad artina temiti alif nepi ka iya teh terangeun iwati Allah Subhanahu wa taala nangana. Jadi naon sababna? Lantaran eta mah disebut harap. Cek ulama alina oge harap mah eueuh hartian jeung harap mah eueuh cirian nya. Naon disebut alif? Naon cirina? Cing aya alif naon cirina? Heuh bingung. Naon nangtu we disebut alif. B naon cirina? Cecek hanap teh macam. Jadi disebut harap mah perkara anu teu pantes kadatangan dalil isim jeung tepates kadatangan ku dalil fi'il. Jadi bahasana lamun dina kitab anu sanesna jadi wal harfu ma laisat lahul alamat palaisa ala qauli lakin alamat. Jadi tanpa aya cirian teu bisa didatangan ku qad, teu bisa didatangan huruf jar jeung teu bisa didatangan ku alif lam. Eta disebut ayeuna cirina kalimah harap teh. Jadi kasimpulanna dina betan wal harfu ma la yaslu mahu dalil ismi wala dalil fi'il teh bahwa kalimah harap mah kalimah anu teu aya cirian ringkasna mah. Kalimah anu teu aya cirian, kalimah anu teu alamatan. Contona min ibarat ha lamun dina abjad mah lamun cecekan hanap disebut jim, cecekan disebut to, lamun eueuh cecekan mah disebut kalimah harap teh ha teh. Tah harapna kitu. Aya isim berarti contoh kamari bisi hilang. Contoh jaidun, ieu kalimah isim. Ya aya cirian. Naon sababna aya cirian? Aya cirian teh hiji j ya dal. Aya cirian coba PS. Atarapi carok kalimah fi'il fa'ala. Ieu bisa kadatangan bijaidin, bisa kadatangan ku huruf jar teh bijaidin bisa. Ieu fa'ala fi'il bisa kadatangan ku qad.
bisa kadatangan ayeuna ku ayeuna kata salati ku korke ku te tanati lamun paaliap alu nama bisa iap alu bisa ku ayeuna kadatangan ku saupa bisa kadatangan ku sin bisa ieu kadatangan kod bisa kadatangan ku te jadi paalat namun PRT beren jarot eta teh isim kalimat fiil nya Fiil. sana di kalimat fiil jarot Jarotun. nah jarot ieu teh jarot ieu teh fiil madi lantaran kadatangan ku te huruf ayeuna tak tanis anu ka pae lamun haram teu bisa kadatangan ku kod teu bisa kadatangan ku saupa teu bisa kadatangan ku jadi Zaidun isim naon sababna lantaran bisa kadatangan ku tanwin bisa kadatangan ku jr ayeuna paala fiil bisa kadatangan ku kod bisa kadatangan ku sin bisa kadatangan lamun huruf mah seperti B mah bisa kadatangan ku lalainan tadi disebut kalimah harap jelas kalimah harap mah nu eueuh cirian nu alamatan jeung eueuh hartian gitu jadi tadi menerangkan hartina hiji huruf hijaya anu 28 atau nabi nu nyatakeun 27 angin Allah nu uningakan hartina mata kaya sok aya ha mim ain sin qaf misalnya dua-duanya ha mim ain sin qaf kifayatuna jeung kitu eta terang disebut ha mim eta harap kene teh hartian jadi anu aing nu terangna lain teh hartian aya hartian mung Allah anu terang kana hartina eta huruf teh mudah-mudahan panginten jadi sakali deui